sacurugan jeung imah kiai eta mah telok pangih-pangih cabang irungna ku kiai molauhan di ditu mah ayang kenu ngaku sorangan ka kiai cenah abdi ge sok ngahiji jeung kiai cik kiai teh ira dia ngahijina jeung aing jeung beuteung pati wau ka dia sok abdi ge cenah jarang-jarang mah pan jarang-jarang kira dia eta teh aing ngaji bulan mulut ya sok aya abdi teh bulan Rajab sok aya bulan Ruah aya pokona ami banu aya kejoan besok aya cenah munasabah cik kiai aing teu pati wau ka dia menjarang ya pagi nage kan insyaallah kajian jarang-jarang oge gede manfaatna geus hadirna urang dapet tinggi ya ulah dianggap lalawara ketika hirup di alam dunia pernah balik